Deui pikaseureun deui wae ya gal. Pikaseureun ieu mah tentang Satpol PP ieu mah ya. Kenapa dia? Lain heuh ditinggalikeun dina piti dina piti-piti teh ayeuna dina konten-konten anu didareuleukkeun teh tentang eta Satpol PP gal. Nu hayang seuri etanya aing mah ka Satpol PP. Cenah manehna teh merasa tidak dihargain ku masyarakat. Alisnya saha goblok atuh sakadar Satpol PP. Eta ge kieu pas Satpol PP yeuh lamun sia perbuatanna alus pasti dihargain kan? Pasti dihargai. Ayeuna arek kumaha teu dihargai sia mah. Dagangan batur diobrak-abrik. Ya, kudu nama eta teh ulah kitu-kitu teuing. Nya, kudu santai we ieu mah karek batur karek buka geus diobrak-abrik. Aduh aing mah sedih eta nu dagang, tapi aya gal anu dagang eta naon teh ngaliwat. Dagang keliling ngaliwat. Disangkana teh naonnya digaruk ceuk teh. Anger we digaruk eta anu dagang keliling, tapi jeleumana santai gal. Jadi manehna mah diangkut teh ku Satpol PP cicing we. Cicing apa? Cicing teh diem. Jadi henteu kawas nu saejeun. Oh, dasar sia teu boga hate henteu manehna mah cicing we. Diangkut gerobak teh cicing we. Kulantaran manehna mah kieu. Aing mah lain neangan masalah aing mah kitu. Tapi aing mah neangan nafkah gitu. Jadi manehna mah cicing we. Jadi moal matak ngabarontak da manehna mah lain nyeun masalah tapi neangan nafkah. Tah kulantaran naon? Kusok ngopi eta tukang dagang. Heeh kitu mang pokona mah nya. Siap. Aing kieu akeun bae lah. Siap we aing mah pokona mah geus kitu ah.